أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم nafsu ngarana tejauh ti deuleu mata denge celi ambe irung rasa letah cukal cekel tah eta ku urang di perangan hese atuh ari urang eueuh maksud mah emang kumaha urang asal ti Allah bakal balik ka Allah roh urang teh bersih tanpa aya cacat seetik-etik aja ka Allah begitu diasupkeun ka awak waktu di jero beuteung borosot lahir ka dunia bersih mun maot sorga sebab geus wauh ka Allah tur bersih gede bentang neuleuh nyana pemandangan dunia ngadenge suara makhluk ngambe aambean ngarasa lazatna makanan mulai aya karsep terus saya karsep gede datanglah kos urang kuari karsep urang pohan bata temenang neuleuh kendaraan komo neuleuh jahe boro-boro nu teu boga gers komo nu teu boga mah curug kayak ngetrekan sakumaha ngetrekan kotok bahkan susuit sagala eta nafsu tah cili mulai ngadenge suara-suara nyanyian gamelan eta resep sesuai jeung perwatakan cili masing-masing nu resep ngadenge suara gitar resep ngadenge piul ngadenge biola ngadenge organ dihijikeun jadi orkes dilobakeun orkesta jadi ngadenge gamelan Karawang jaipongan resep nah ka kota nah itu rek nyaritakeun merangan nafsu kahayang nu tadi teh ya eta teh anyar datangna karoh mun harita paeh tah keur kitu tah keur loba kahayang na ieu amprok jeung Gusti Allah teh encan puguh ditarima bersihan tek abeh amprok jeung Allah teh bersih cak Gusti Allah sakumaha aing nurunkeun anjeun ka dunia bersih balik bersih deui sadiakeun ku aing tuh tempat nu bersih surga ketika bobolokot teh encan dibersihan ku kahayang jeung karsep haju paeh amprok ke Gusti Allah cek Allah sakedeung sia hirup di dunia tapi
kunaon jadi ambalayaki mata cili irung sunguk dengan dubur kubul suku ringgil ku nafsu wayahna asalna bersih kudu bersih lantaran teu bersih tuh disadiakeun tempat belah kencang jadi kamanakeun moal dikukumakeun di kulub doang dikulub dibelem abeh bersih deui aduh tah meraga nafsu urang kuarita ieu teh keur perang jeung nafsu ya teu dahar teu nginum teh ngaranna merangan nafsu ala kadar nek mau magrib buas 12 jam tuh manggih sangu begitu datang ke maghrib ya Allah kasurupan aduh hebat merangan nafsu abe bersih roh carana olah launan moal bisa sekaligus tak eta mah merangan nafsu mah datang ka maot nu hese ge ibadah teh teh urang teh jihadun nafsu merangan nafsu teu kiai teu santri teu pejabat teu rakyat teu sugih teu susah teu urang kota teu urang kampung ieu merangan nafsu waduh hese lain hese deh hese make cara tuh supaya bisa make carana ngaji heula cara urang si ada ngaji lagi deh terus ngaji bekal jang ibadah ke Allah dalam rangka jihadun nafsi ternyata orenganan nafsu teh loba dedeulean ulah loba dedeulean atuh ayeuna mah carana cicing bae di imah ulah ka mana sup ka kamar buka be HP atuh tolol ge tolol deui kamar pugu ulah loba dedeulean atuh tabak keluar negeri teuneun HP tah diluarin kamar HP bukan aku tidak suka sama kamu tetapi karena aku ingin bertemu dengan Allah yang suci akan kutinggalkan sementara akan ku coba dadal HP aduh HP ngomong berapa jam sih saya ditinggal untuk pertama adalah tidak akan lama-lama 5 jam kuat nanti coba 5 jam mulai nyekel HP datang ke kamar ulah nanaon muasaan mata bae heula teu kudu babaca ibadah teh kos kitu nu hese teh bae di kamar menang sajam teh aya nu miss call-nya teh capek tak merangan eta capek aduh kadenge deui kadenge aduh mangkading kamari boga janji aya nu bakal ngadrop karung aduh sajam karang sajam doang aduh dibukakan lawang detik cepat atuh teu kudu saeutik atuh bukakeun kabeh teu kuat merangan sajam 5 jam sajam begitu geus sajam mata bagi di luar rame tah henteu ya kudu keur perang bukakeun saeutik jarang atuh banding bukakeun kabeh saeutik ngintip lagi keran saya keur tapa sing ngintip kula gabejakeun teh tah ieu cara perang oh teu kuat ternyata
teu kuat urang ternyata 24 jam sabaraha jam ku urang dipake ka Allah mata fokus ka Allah ceuli ka Allah irung ka Allah sungut ka Allah ngabersihan roh abeh ketika orang maut roh bersih nanaon karesep pas sakumaha aslina waktu keur diasupkeun kana jasad ja ieu mah urang teh roh teh kabawada ku jasad lain jasad kabawa ku roh mah wauh ka Allah ai jasad mah terrangkum tina 4 hiji ardu 2 mau 3 naru 4 hawa ieu jasad geus atuh resep bae urang katane jeung nu timbul tina taneuh sebab asal ge ti taneuh resep bae kana seuneu resep anu panas-panas asal ge seuneu resep bae urang teh kana cai nginum jeung sajabana mandi sebab asal ge cai resep urang ka hawa suasana dan lain sebagainya sebab asal ge eta ieu mah jang hawa jang awak dahar urang jang awak minum jang awak kemudian sare jang awak urang ningali suasana ka nu resep ka laut ka gunung ka taman rekreasi jang awak kabeh ge jang awak roh teu pernah diurusan ku urang tah kuari eta kuari urang tah ieu teh keur ngurusan roh geus atuh ai keur ngurusan roh ieu awak urang atuh diperekeun ulah segala keur ngaji ngarokok nya roh nya awak puyeng mah ieu bari keur ngurusan roh geus awak atuh perekeun bari keur ngurusan roh urang teh kuna hirup sanggeus hirup kena suci bersih deui sakumaha asli salat urusan roh ca Quran roh zikir roh tasbih roh tah iyalah roh urang urusan geus urang resep karesep teh masih kene beratan ka awak apa ka roh tinggal urang teman boga hayeuna dahareun hayang harina Quran teu embuh geus ngajawab ti heula heran aing mah murid pinter jasa Masya Allah ya Allah ya Rabbi nah neuleuh kendaraan resep jasa begitu neuleuh musola tah neuleuh awewe Masya Allah gitu ya Allah ya Rabbi nah bandingkan urang ngajawab diri urang ngajawab awak resep sia teh ieu teh lobaan jang awak apa kalobaan jang ngurup tidinya lah perang urang hiji kiai nu hebat tanpa perang hiji jelema diangkat jadi solihin tanpa perang hiji jelema diangkat jadi wali tanpa perang moal aya atuh tanpa perang aja jadi wali tanpa perang aja jadi solihin tanpa perang moal bisa nang perang merangan nafsu hiji jelema hebat di dunia tanpa peperangan heula moal aya atuh urang ngadenge Mbah Mangli hebat perang urang ngadenge Gus Dur hebat perang nya jeung nafsu ngadenge Buya Cidahu hebat perang nya jeung nafsu ngadenge Ki Mupasir hebat perang nya jeung nafsu ngadenge Mama Bakri hebat perang nya jeung nafsu ngadenge Mama Sakti Bigentur hebat perang nya jeung nafsu nah nu harebat dewa hebat eta Ki Asnawi Caringin nu teh hebat perang jeung nafsu Masya Allah Karim jeleba-jeleba harebat tah anu muncul di permukaan nyekal negara Syekh Syarif Hidayatullah emang teu perang nya raja tapi carang dahar
raja sareng dahar nu mantak ai eta Sunan Kalijaga kita ngaguru ka Syarif Hidayatullah teh. Eta Syarif Hidayatullah memang di mana? Ke kholwat di luhur. Begitu ngadenge ti muridem datang turun di papag. Di papag. Nah, begitu di papag langsung diburukan tara dahar tara nginum raja sarang dahar. Ai urang mah raja koang-koang dahar bae. Raja lain naon lain. Beuh tah ieu perang tah. Maulana Saduddin lumantak dibanten hebat. Atuh perang jeung nafsu. Nah ieu urang itu ari mah urang. Datang ka mana urang perang urang jeung nafsu. Tuan Abdul Qadir mah geus jelas cenah mah tuh. Abu Hasan As-Sadzili mah geus jelas. Imam mazhab 24 atuh geus jelas tah mah perangna. Masya Allah. Nah ini urang kuari majang urang geus datang ke mana perang. Tah nu hese ge perang eta puasa eta mun jadi kiai coba perang ulah ngadahar duit pamarentah eta hiji. Sakali diulah ngadahar duit pamarentah eta hiji. Sakali diulah ngadahar duit pamarentah eta hiji. Kadenge kitu sia. Perang tah kiai keur perangan teh baheula mah kiai dipanggil ku pamarentah teh gegeringan aduh teu bisa we teh gering kuari mah nyodorkeun diri kiai teh daftar kuari pud kadang ku sia oh aduh aing boga aloy hiji tolol ya maksudnya ya keur diwarah ya lah cenah moal kuari mah tugas sabah ieu aduh tah iya bandingkeun ka jeung baheula anu perang jeung nafsu wah ulah deuleu hebatna mantak lamun orang ningali jelema bisa hiber bisa napak sancang tapi teu perang jeung nafsu ulah dianggap teu hebat syariatna ulah dianggap nu kos kitu bisa sihir sama kos kitu babari teh mah hayang hiber manuk teh hiber teu kudu wiridan cenah ulah ngadahar sangu di Amerika mah saha nu ngadahar sangu kafir malah teu ngadahar sangu nya roti ya Allah ya Rabb ulah kaget kos kitu tah lamun hebat syariatna kadeuleu ku urang perangna haju kadeuleu ku urang piawaina nah teu kudu bisa hiber teu kudu napak sancang teu kudu nembus bumi eta nu kos kitu jelema nu perang jeung nafsu ieu mah sakadar urang beusi kaburu maot sebab ieu mah kan geus karolot aya nu ngoraonah masih panjang lalakon aya nu kolot bahkan cara si eta atuh tinggal sabaraha lengkah deui jangan duit nu hidung di awakna hese kabeh geus kabeulem putih kabeh ya Allah masih kene WA-an panblon takos kitu eta lah gaul sih jeung neraka ka ditu lah ieu merangan nafsu sugana di bejaan kitu mah rada mulaian tuh perang mah mun teu dikorbankeun pasti korban hayang hebat perang hebat da urang ulah cek makhluk cukup hebat cek nu bogana cek Allah ketika orang perang dahar saaya-aya kumaha we urang teh disuguhan ku pamajikan alhamdulillah padahal mah duit boga awak sehat meuli bisa hayang urang teh daging opor hayang jeung aya duitna kitu keneh kikil aya jang meulina aya kikilna
tapi pamajikan ieu kuari nyuguhan urang sambal doang jeung lauk asin geus sakieu meureunanan ieu disuguhan alhamdulillah. Tak urang tepati hayang dahar kos kitu nu dipake ka hayang mah itu du di restoran duit aya jang meuli da barangna aya tahan perang. Wah eta jang urang ulah jang batur jang urang ieu mah ai batur kita perang begitu kata tamuan nah perang sia jeung nafsunya mal disuguhan bisa kuain tau karena goblok tuh pak ai ka batur eta perang ai nyana ambal aya nah ieu kan pagawean kiai tolol kos kitu tah bugunya nu tasawuf batur diajak tasawuf punyana kiai atuh carang dahar batur titah nurutan nyana atuh can wayah nyana mah nyana bae batur mah suguhan Kanjeng Nabi mah tamu kasih Abu Bakar suguhan Kanjeng Nabi nama teu tapi nitah oh eta kos kitu tah jadi ulah mun datang ka imah urang teh ajak jihadun nafsis ya dasar pelit teh mah kos kitu ayo mulayan bari kan Rajab ke hari perwah sakedeung di Ramadan bayi urang lalaunan eta mah perang jihadun nafsi mah hanya urang jeung Allah urunya kabeh sebab teu kudu bebeja penting biasa sare genep jam kurang 4 jam bae coba eta geus perangaran kurangan di 3 jam eta perang hanya urang jeung Allah ketika dahar loba ieu segala rupa urang kan kerteg urang hate kanyawan kan ku Gusti Allah Gusti abdi teh loba makanan teh tapi abdi rek perang Gusti sebenarnya mah itu hayang ieu hayang abdi merek ieu bae teu kanyawan kan ku batur hanya urang nu nyaho eta amal nu pas kitu nu bakal istimewa itu aga dia wah teu kudu ngomong moal loba jelema sebenarnya aing hayang hitungan aing keur perang tolol ngaranna hayang kalem tah mah ulah ngomong urang jeung Allah kayak lamun kumatur disuguhan mana itu ente nuju perang aduh itu kudu dirantai kalau begitu kan udah ngomong urang jeung Allah dah numantak kiai bisa luhur teh indallah nyana bisa terang kolbu jeung Allah tanpa kanyahoan ku batur etalah istimewa nah mulayan urang gariman ucan puasa isuk mulai puasa anu umbar nafsu lalaunan saeutik hanya diri urang jeung Allah nu nyaho geus maot mah urang kan jeung Allah di ka mana lumpat jeung di kumaha hanya urang teu nya ilah ala kadar jang berangkat menuju ridho Allah kutub syukur hazil hayatu bautulat wah ieu ngaranna dakwah ihai ate ya tentang cara-cara menggunakan kafir dalam rangka nyokot jizyah sakumaha kalari eta batilat batal swada'was isbabiha asyaddu khata'an naku disunah kunana hayat model tadi adalah lu sangat kesalahanan wallahu a'lam sebab ditinjau pula dalil-dalil yang kuat apa itu jihad
batal namana kudu jelas aya perintah apa henteu kudu jelas sakumaha kamari cek kamari mah kapang wa yukhadhu wa tukhadhu bi ihanati fayajlisul akhir wa yadumu dhinu wa yata'ta'u ra'sahu wa yahdallah. Cara kitu teh ieu dalilna di mana? Mentek dibatalkeun triksi kuring mah. Wa yustahabu lil imam disunakeun ka imam idza amkanahu di mana-mana ngongongkeun ka imam disunahkeun ngayakeun perjanjian idza sulihu fi baladihi di mana dijanjikeun di nagarana naon ngajanjikeun dia fatamayamurru bihi nyuguhan setiap muslim anu liwat yaitu zaidan ala aqalli jizyatin ngalihan kana pang saeutikna jizyat. Jadi kudu aya perdamaian kafir cicing di negara muslim. Misal Indonesia negara Islam, negara syariat, misal jeung mudah-mudahan ya sekedar harapan aya kafir-kafir cicing di Indonesia dijanjikeun selain daripada bayar jizyat nyala kudu siap nyuguhan ke setiap muslim nu liwat. Misalna dilokasikeun kafir-kafir ke tempatna Cikupa misalnya etalah tempat kafir-kafir domisili di dinya per tahun bayar jizyat. Aya deui satu ketentuan setiap muslim lewat kadinya kudu disuguhan sebagai penghormatan ka orang pribumi nu beragama Islam. Tuh ya sudah tuh itu teh sunah bahkan lain leuwih tina jizyat wa gila ya juzunna cek sakalma meunang nyokotna langsung tina jizyat ai tadi mazaidan ala aqalli jizyat. Ieu mah resep doang aja teh resep ieu mah padahal moal dipake yang moal dilaksanakeun ngan resep bae mah. Resep kieu cenah tunduh kiai. Watak mah. Oh masalah beuki tunduh beuki gede ganjaranna. Bae perang ban. Perang sakumaha nu ti kalekep nya menuju. Eta ngaranna keur perang. Hayanya perang. Lamun haju sare dihayukeun ngaranna teu perang. Henteu perang tapi lamun yana tunduh. Eta perang tah. Cek setan naon sih? Cek setan ya tereh paes ya. Cek paling dia ome, cek paling dia ome sia. Barang perang jeung setan jeung nafsu. Ya, mana nyokot tina jizyat. Ya resep doang aja teresep. Orang teh keur macaan kitab nang wali. Geus ieu teh bahasa wali dibacakeun ku urang. Nyambung ja urang ge wali kabeh kan. Bahasa wali didengekeun ku wali, atuh nyambung. Walingi sia mah. Sebut wali teh bunga. Nah ini lain wali atulah bunga pan aing wali ada perang teh daun henteu. Betul untuk jadi wali gitu teh nang perang mentang mata ti peuting muterkeun tasbih ti peuting
oh atuh kula ge cenah oh sok muterkeun tasbih naon sia melep eta mah nambah nafsu ngaranna kos kitu mah ngawirid pelet nafsu teh ngaranna ngawirid kedugalan nafsu teh mah lain ieu mah ieu mah mun zikir-zikir ulayang nanaon ieu mah hayang dipake karidho ku Allah geus sakitu lempengkeun geura mantap ibadah ulah kakarak ning Kanjeng Nabi cacak para sahabat ke berbeda jeung urang ulah para sahabat anu bilian para aulia Allah berbeda para aulia terlalu luhur ulama solihin berbeda kebedaannya ketika sholatnya nama kuasa babaraha rakaat kurang mah padahal daharna leuwih gede tibatannya tapi kekuatan sholat jauh puasana gagah urang maka karat puasa datang ka zuhur bage geus teh okaler kitu anak geus teu katanya ku urang pamajikan geus sabodo-sabodo ayah puasa orang meleng-leng beda komponen beda ngaji urang mah saminggu sakali geus asa pangajina bae kitu ge berbeda jeung batur bau berangkat ngaji di imahna wuduk datang ka dieu wuduk di double cover wah beda Masya Allah wah dedelan beda jeung ulama dedengean beda memang komponennya diciptakan ku Gusti Allah berbeda satu ketika wali Allah mah bisa kuat teu dahar mungkin sapoe sapeting mungkin 2 peting mungkin saminggu bisa kuat teu dahar teu nyilu lamun Syekh Maulana Hasanuddin titah tapa awalan 40 peting teu beudang dahar teu meunang nginum begitu ditanya setelah 40 peting ku Syekh Syarif Hidayatul kumaha rasana can sabaraha bah coba urang titah 40 peting engke ku abah dok ditanya geus beres 40 petingna ke abah engke datang ka dinya ka patapaannya ayo kuatkeun ku sia datang ka dinya tinggal tulang taleng tinggal tulang taleng puluh di mana suku di mana bea teu kudu 40 poe teh mah saminggu ge geus ajur teh mah geus teu beda komponenna ulah haju nitah tapa ka murid tapas ya di mana tuh di Leuweung Gede paes ya bisa tuh di heula komponenna geus kuat apa encan beda lamun Mama Bakri baheula ngaji bulanan teh berangkat pada Isya lamun teu ditoel subuh ge ngaji bae urang mah kakarak 2 jam ge waduh kiai zolim geus disebutkeun kiai zolim kencang teuing cenah eta ngaji lekebal teuing geus zolim ka geus teu beres murid teu beres dah Masya Allah kari poho jangan teh ku lazat-lazatna ibadah ngaji sebab teu boga rasa ngaji teh ngahareupan makhluk ngahareupan jelema terasa keur ngobrol jeung musannif jeung muallif indah ngobrol jeung wali kan ngobrol jeung wali mah ngirahin urang kuari lamun ngobrol jeung lain wali penuh kecurigaan aya polisi ngobrol curiga aing dirantai asana ku polisi urang ngobrol jeung abdi curiga digranat bisa aing nu sugih ketika ngobrol jeung kiai curiga asana kebal-kebal dipenta aing awewe ngobrol jeung hiji lalaki kebal-kebal wasa asana waduh cintaku dicuri beda urang mah penuh kecurigaan orang tapi ngobrol jeung wali moal sebab naon ka dunia geus teu hayangeun moal mentanya nama ketika aya sesuatu apakah orang bakal dipenta tulung moalnya nama geus langsung ka Gusti Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ketika lapar suganya nama bakal minta dahar moal malah ngilu minta dahar ka nyana sebab urang geus teu butuh kuateun nya nama mantak
urang teh lamun kadatangan wali ngeunaheun sebab naon moal nyuguhan dahar moal nyuguhan nginum ngeunaheun coba kadatangan si eta uyang endog beak kotok beak boro-boro anu geus di meja anu hirup di bawah bae eta mah garong beneran uyang urang siapa ngeuleuh ka dieu ka ditu atuh pangan geus khusus teh kitu ya Allah teh wali Kangjeng Nabi anu dipiwarangna tapi horengan anu umum lafzi khusus kitabna tapi umum jang urang maka ditatala ku sebagian umat Kangjeng Nabi aya anu langsung dibere ku Gusti Allah murad ngaranna aya anu ditata melalui suluk. Adapun perjalanan suluk beda-beda tergantung kumaha guruna. Qadiriyah mah keur carita tariqah teh kieu, Naqsabandiyah mah kieu, Khalidiyah mah kieu, Utsmaniyah mah kieu, Ghazaliyah mah kieu, Syakariyah mah kieu, Tijaniyah mah kieu dan lain-lain sebagainya. Kumaha guruna tujuanna mah hiji wusul ilallah. Nu mantak ditorikohkeun teh lantaran urang teh sapopoe tani, sapopoe dagang, sapopoe gawe di kantor, sapopoe urang bergaul kunaon ieu hate urang teh di Qur'anan ku di Qur'anna, di hadisan ku di hadisanana, di ajian ku ijma ulama di ajianana, tapi tetep teh daek kageser saperti kana dunia bae. Makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan karena dunia jadi santri marada deres barang dikiaikeun Masya Allah proposal ambalayah kok jadi kieu sih ketika datang kandidat datang ke manehanana anu tadi nama cemi kuari mah malah menta pondok dibangun ku Golkar pondok dibangun ku PDI sehingga lagi pondok na majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggalnya na bae teu dikiaikeun marah tapi ngaji henteu gara-gara cinta dunia. Geus sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, geus sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, geus sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horeganan leuwih kalazatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Geus sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku sia bae ituna ke laporkeun ka aing kunaon cinta dunia. Berat cinta dunia kok kieu sih sementara ketika Quran dibaca mah Masya Allah dunia teh orenganan mataul ghurur dibaca kunaon tapi geuning terus makin cinta dunia teh lahu wa laibu wa lahun tapi tetep bae makin cinta. Kercan jadi kiai teu sabaraha barang geus jadi kiai pohara ieu geus sok disebut garong berjubah kiai buktina ulah neuleuh ka dieu kasinggung aing ditu sia neuleuhna maka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia upaya aja. Aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal mah nyaho manehanana bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh adunya bahrun amik kok qadghariqa nasun katsir dunia teh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin geus jelas tapi makin ka dieu makin cinta dunia makin cinta pesantren teu cukup ku pesantren salapi dijieunlah yayasan Supendia aja namanya parah iya akibat cinta dunia asal aya murid teu mayar buarkeun buku eta mah yatim piatu tidak tahu itu yatim piatu ini sistem pendidikan ini kumaha ieu mah bapana susah alah neangan ada yayasan sejen susah ulah sok sekolah ka dieu gas adi tuh bae tuh ka salafi tuh ortodok cinta dunia salah henteu
emang sistem belajar kos itu di Belanda nage di Belanda kos itu supaya pinter ya nage bebeja tah jangan gaji guru basaha lain sia-sia pinter kuahas ya gaji pun ngomong mah bisa masalah dengan berbagai dalil jakada ge kuceli urang pek bae dengan cinta dunia bakal balener kos itu doang moal kajen kumaha sebab cinta dunia. Nah untuk ngageserkeun supaya ulah cinta dunia kumaha si jajaho dunia teh rasukuli khotiatin ieu teh bibit tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia bibit Masya Allah geser aya anu terlena di cinta dunia sampai bae bagianana meureun masalah tinggal doakeun ku kayak anu antara duh sebenarnya mah aing salah tapi duh aing kumaha duh sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai paeh geus sakitu bagianana masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah bahkan aya nu menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia paeh nyana keur aya di dinya atuh mangga bae tah urusan nyana tapi kan Nabi nitan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh bakal paeh sedengkeun di pundak aing teh adalah amanah mun aing paeh ke ditanya ku Gusti Allah aing nitipkeun ilmu kasiat teh dipake naon ngaranna hate ieu Karim kumaha ke di akhirat mulai carana supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini anu dipoles geus nyaho bahwa dunia teh bangkai geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho nah kuari carana kumaha ieu menta cara cat neangan cing coba ka ieu karasakan ku hatena geng lamun geus dibere bagian aya tek ieu nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya ingin meninggalkan dunia mulai nyana asup ka imah thariqah bere ku guruna sok gitu nu kuduna mazikir teh lalaunan lantaran kula launan mah osok teu khusuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge masih kene luak lieu kene bae lantaran ieu mah tahap belajar sing tarik la ilaha illallah 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 nyana kaget-kaget ku illallahna tak belajar kan geus bisa emang gandeng atau henteu tahap belajar kan nyana ge cengjil budak ngelehkeun suara-suara laut illallah illallah nyana muringkak bulu ge teu puguh huringkakna nyana mah sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae gandeng jadi illallah tah diberian mulai nyana leuleus rahasia Allah ayalah ngerenyet Allah nu merena jahe guari mulai zikir teh rada laun ge ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teu kudu sorangan teu kudu sorangan urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasa ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap belon budak maksudnya zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan-perasaan teh Masya Allah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat maka jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan teh jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna
ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Didinya terus bae zikir anu dimaksud wala takum minal ghafilin ulah poho per detik kuari mah diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha ganti kuari khofi khairu zikri al khofi wa khairu rizki mayat mulai di hati Allah 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 tambah deui ku gurang hu selanjutnya kuari geus boga rasa udang hes langsung ke Allah kelempang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat banyahoeun ieu mah berbeda perasaanna keur ka Allah komo Gusti Allah di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uninga sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik nanti Allah 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 lain masalah Allah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jae nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing nu Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah urang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus cabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka eueuh ka ame huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu nu sia emang sia nu aing cak Allah teh geus teh bawaeun ka kuburan tah mah geus sabe kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi ieu dongkrak ati geus teu fungsi hayu sia ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cakna teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon ngaragageun maneh geus teu paedah cenah hirup nah diurut ku diurutna kabaten geus ye cak Allah mah nu aing geus lempes bae lempes geus ya jang baweun paeh deuk mah deui lain nu urang teu daya teu upaya nah urang teh deuk miceunan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir batin nu Gusti tah eta lain ngomong kos kitu teh dengan perasaan enggak mangga geus ka Allah bae kuari mah teu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang lebih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seueuh teh meunang tapi cek thariqah mah deuk seueuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seueuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkeun di tarekat ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum ketika diinum naon faedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukan namun maneh susukan berarti kembali deui ka syariat
aturan dina thariqah mah lain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar galaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah segala rupa diperhitungkan ketika manehna dipandu ku thariqah tegas mantep kuari nyulusup deui ka hakikat masyaallah karim geus pinuh ku rahasia disebut hikmah geus berhikmah lempang batul ka kalernya nama ka kidul ketika ngomong meunangnya nama henteu ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae tapi tanpa membawa orang banyak sorangan hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba atuh salah dikutuk ku Gusti Allah sebab naon batur mah ayana di syariat panduan syariat nyana geus aya di hakikat panduan hakikat atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat maka kudu sorangan bae geus salat lagi kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat buat teuing nya salat sorangan ulah suuzon ulah tinggal diintip bae horenganan ngajopak teu salat sere di mah bos nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat biasa baik bergaul biasa eta nu paling hese padahal nya geus berhakikat tapi make baju syariat abeh kadeulina sinergis abeh tenang membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis sebabnya geus aya hakikat teu pernah caritakeun hakikat jana syariat we syariat ngenaheun lamun aya ulama seperti eta mama kok mama bisa nyokot duit di Golkar maneh bae mama mah keur berhakikat lain ini mama lain bisa nyokot bae mah maksudna mama eta pan cenah di syariat mah kurang bagus mama mah geus datang ke hakikat ulah nurutan mama engke mama mun ngagejebur wallahu a'lam mama ge puyeng iya mah mamanukan nukos gitu mamanukan tamu saya nukos karena itu ulah didengekeun bohong moal beukieun ahli hakikat bakal duit pamarentah cadung nya nama sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pamarentah cadung nya nama kadenge ku sia sia masuk gitu kumaha cenah aya ka ieu na aya ka duit mah panteu beuki ka apelna goblok sia ka duitna mah emang teu beuki aya ka apelna aya ka jerukna sia mah kudu seret ka subur parem meureun aju dicor sama adegeun ali akek sebab daon Seseri Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucut jadi nanah Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu dicekal apel ku Haji Pendi amis sabangsa amis rasa bilatu rasa anyir malah meminta deui ka ditu ya Allah ya jauh Allah cerita-cerita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah derajat manusia tadi ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah datang ka mana marifat da di dina lah makomnyana datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnyana urang maka karak datang ka syariat dage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebut datang makos kitu mah ngan karak datang ka dinya geus geus can boga makom lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing benci terhadap dunia datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae heula ukur di dinyalah makom urang sebener-benerna ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa enjat ketika di hakikat geus lain urusan tambah dirina jeung Gusti Allah kitulah
wazkur rabbaka tinggal ku urang diperhatikan digunakan aing begitu hudang geus lain ka Allah begitu hudang langsung tek iya jadi di tempat HS kan betul iya entar ya oke ya karena kurang HS barang di dalam waduh geus opat panggilan sakitu keur HS kana geus dipanggil goblok teu begon teu tolong teu waduh sakade ge oh iya encan mandi iya betul ayo ya sip oke deal kan kakarak turun di tempat sare dekat cai guys ya wah iya bagus oke tunggu ya saya mandi dulu encan mandi ngasih lo kali panggilan dasar juri gabay ulah kasinggung sia biasa bae sih ahli Allah teu pernah boga HP teu pernah boga TV teu pernah pepegatan kana mah jangan bos gatu geus udang hes geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi yang salat Allahu akbar Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisana ngan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nanya horeng udah wacan ke naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salaki jadi kieu cenah ieu was salaki awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cak majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya atuh kudu da lain gitu ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyeduh sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cak majikanna loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari sial dasar mawas diri burungnya ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan adalah sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memeh sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran ana dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah. Nu batak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal hees tabae nya nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah hees tabae ge leuwih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana hees bae waliman hees ge leuwih bagus itu tamaca Kangjeng Nabi naumul alim khairun terus kok aja nyarita dari Kangjeng Nabi penting Allah sebab lawan memeh esa guys Allah ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jam nya hees sabaraha napas eta jadi rakaat
Yer, mantek nyana mah makin kebal esna. Babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba nu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat. Cek Gusti Allah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat. Malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah potona nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae. Eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innal ladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deukeut ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deukeut rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya mah diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nahnya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun. Teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk dengan bil khudu wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mentak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah. Awalna mah kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah. Atuh palahu al jannah. Kangjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat bageh ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga. Ai umirtu bisujud di Adam aing mah tita sujud ka Kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka. Ulah sambatkeun dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Aing urang cikupa urang braraja beuk diacak-acak supaya ngabaturan aing. Hayo cak aing sia. Deui teh baca deh kiai teh nyaho naon. Eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah. Eta mah cenah pengusaha mah komo deden. Eta mah cenah pejabat kerajaan tah mah kos kitu. Acak-acak geus ku aing. Eta mah ki haji, heuh boro-boro ki haji kiai ku aing. Beak wae gas pokona. Atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis. Di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis. Di Sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis. Iwal teh di Cilongok masyaallah. Istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah numantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Selama aya kesombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali. Boh pan aing mah gagah moal jadi wali. Boh pan aing mah pinter moal jadi wali. Boh pan aing mah kasep moal jadi wali. Boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lag-lag ku sia boh moal jadi wali.
kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna urang jadi pejabat tawadu dina jabat urang jadi kiai tawadu dina kakiaian urang jadi pedagang tawadu dina dagang deres tama ilmuan hartaan gagah ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulang cangkeng diceli goblok aya kuring ge jelemana siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah ih pajar namanya ana bae aduh tadi sebutkeun ge ngaranna la yastakbiru nomor 1 nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihuna sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laop ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat ini teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh budak gelis damahngan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawas amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah da kumaha coba ieu kabeh genang Allah saha nu nyieun kungkang wal aya aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyieun kica-kica sagala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aja da kumaha coba urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihuna lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP-DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat ge pohara jasa barang menta horenganan di hawa sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyaranung kabeh murid aing ge eta apa sujudna bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk Gusti khaliq hayang ganjaran teu hayang hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana magambersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat